Hayu ah besti tuh ieu nya tingali kegiatan ibu-ibu sapopoe tuh. Masak deui tuh ieu teh nya ieu teh deuk ngagoreng lauk besti tuh. Tong bosen ya mun nempo deui ngagoreng lauk deui. Bae ada ieu mah menu sapopoe naon anu aya di imah dimasak heueuh eta nu dimakan berarti ieu mah da lain masak jeung batur ieu mah masak keur sorangan tuh. Ieu teh ngagoreng lauk kembung heueuh tuh. Ngagoreng lauk kembung mah sing garing. Mun geus garing ge sabelah balikeun we tuh sabelahna tuh meh sarua garing. Masakna lauk wae nya tong bosen-bosen. Tuh geus kieu mah nya besti tuh rada garing tinggal diangkat we ieu teh da geus asak. Tuh angkat we geus diangkat ge nya ketrukeun tong poho besti tuh meh minyakna turun. Hayu ah besti nuhun tos nongton videona.